Aya bae jeung ieu. Anda SIM ada. SNK aya, motor aya, kepentil-pentil aya kabeh, helm make. Tapi tetap ditangkep bae. Wah, punya ada dikata sennya nyalanya dikit. Sial teh polisi. Atuh hurung kene ngan saya digentit gitu tah. Kurang normal cek ini. Saya tah eta urang teh hayang lulus. Ieu mah supaya urang cepet ka Cisoka ieu. Lantaran dulur urang keur kritis urang dibel bae. Ieu mah demi kelancaran. Mere. Lain nyobok sama. Kos kitu mah sebab lengkap. Artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep bae sen hurung ngan leutik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu merena mah teu eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos kitu ala kadar tabayangan jadi ke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu nu narima tetep haram bae nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya 3 acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad tesieun ka kiamat puguh nu mantak urang penting tadarruge ka Gusti Allah ceri eta tesieun jagangke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka mahsyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ke Allah kemudian orang tengah bayangkan neraka ayo omong tesian ini maka kiamat tesian ini maka neraka murtad tak sing hade Masya Allah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bohong kos itu mana ada Allahu akbar lah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah nu maha agung bohong murtad ngadenge nu azan bohong sia bohong murtad ngabohongkeun kana akbarna Allah Masya Allah mun kieu mah hayya 'alas shalah ayana salah woi gandeng ente tahu dah murtad ente ngan hampir-hampir guys dah atuh tah loba nu kos kitu mah loba keur ngarobrol buat deui mah teh budak azan loba teh mah kos kitu mah loba eta berarti kan lain sadar nyana eta teh nu azan teh ngabejaan itu waktu salat sih ulah ngarobrol bae komo keur maksiat mah ulah-ulah ngomong atuh enak ngomong buaneng teh budak azan asa dicili aing bae goblok biasa henteu teman teu murtad tapi lamun dia mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia nah, bohong kana ajakan salat eta geus murtad Masya Allah Masya Allah jelema resep jasa ka kopi misalnya ya kopi woi Masya Allah kopi kapal meledug ya ceknya aku hobi-hobi karena kopi segelas kopi lebih bagus tibatan ilmu Masya Allah
kisatun min hadzal kafi min hadzal gafi khairun minal ilmi. Ya segelas ieu lebih bagus dibanding ilmu. Atuh murtad. Sapira kopi urusanana. Atuh sapira kopi jadi cai kieu ka dieu aya ilmu kan. Masya Allah. Masya Allah. Tapi murtadeun loba jasa. Atawa nyana ngadoa Gusti abdi mah geus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti. Dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mah maningan paehan bae ku Gusti. Abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti teh mah abdi mah geus paeh mandek muslim tadi kafir murtad. Eta ge frustasi keneh kos kitu. Masyaallah. Kuduna mai geus muriang gitu. Alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngadebeakeun dosa. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta kuduna makan gitu. Ieu mah geus teu kuat-kuat ka penyakit. Cenah ngomong gitu Gusti abdi mah paehan bae. Terserah Gusti. Rek kafir rek Islam kuliman penting paeh geus teu kuat jasa. Murtad dari taken. Kudu maca 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Masya Allah. Atawa jelas-jelas jelema agama lain Islam kurang tadi kafirkeun. Aya nu geus jelas agamana kafir-kafirkeun. Kurang tadi kafirkeun. Eta murtad. Masya Allah. Masya Allah. Ada ngomong kieu. Ya Allah ya Rabbi ieu terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba kamari usaha abdi beak abdi usaha Gusti Maha Uninga bagus bahasa kos kitu nama tapi kan rugi jeung modal-modalna beres tidinya abdi boga ruko kapan kahuruan Gusti ala ayakad ala kadar jang dahar didinya teh jengjang menopang kehidupan rumah tangga kan kahuruan aju anak abdi panu kahiji maot aju nu bungsu paeh deui Gusti ieu seku terus-terusan ieu si Gusti nah ieu mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan poe jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena paeh nu bungsu deui beujena pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti paeh deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutnya deuk naon deui murtad eta ngomong kos kitu itu lah naon menghayu-hayu ka Allah eta kos kitu ulah eta murtad eta bahasa kitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hiya qat'ul islami biniyati Tawiyaridahiku megatkan Islam kalawan niat kufur aw qawli kufri atawa ucapan kufur aw fali kufrin atawa pagawean kufur sawaun qalahu iku pada utawi entah ngucap ya wong wengkol istihza darah-darah ngaguguyon kena tawa awina dan angas aw i'tiqad atawa kada pertekad faman lafazani aw rusula kadzaba rasula utai sapa maniku nganapikeun ya man ing zat kang ngadamel atawa ing pirang-pirang utusan atawa ngagorohkeun ya man ing rasul sawi au halala muharraman bil ijma' atawa ngahalalkeun ya wong ingkang den haramkeun kalawan ijma' ulama kazina kaya zina wa aks atawa sabalika halala muharraman au nafa wujuba mujma'in alaihi aks
tawangana pikeun ya wong ngajum mujma'al atawa sabalikeun fa mujba mujma'al aw azama 'alal kufri atawa ngazam ya si wong ingat asa kufur godan ing dalam engkau sok taraddada fihi atawa mang ya si wong pihi ing dalam kufur kafara maka kufur ya si wong burang masih keneh ngabahas tentang ridah nu hati-hati lantaran keluar tina Islam pegat tina Islam tilu rupa hiji pegat tina Islam teh ku niat kufur niat jadi Yahudi niat jadi Nasrani niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageseh nyana jadi kafir jadi murtad nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat marka 2 galuar tina Islam teh ku ucapan kufur na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman naudzubillah min atawa pagawean kufur digoyahan ku Kim Musonib eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh nah istihza ngaguguyon ngageugeuikeun atawa inat bener-bener teu percaya atawa i'tiqadan pertekadan nganapikeun ka Gusti Allah jelas lamah ridahna kufur lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah baik jajan orang kabuktian teu percaya ieu mah jagana bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam naudzubillah min dzalika masyaallah atawa ngabohongkeun ka para rasul lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul aing mah teu percaya saeutik-eutik acan ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam atawa ngomongna kieu ai Kangjeng Nabi Adam Idris Nuh Nabi Soleh Su'aib Lut kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh mah lain nabi teh mah pangeran enggak sate di sate jadi areng neraka kafir saurang bandung teh dipercayai sing ade atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun nagara ge boga rukun tetangga rukun warga ai sia pan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa segala ngeridit, segala duit bank, segala ayu geus cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup. Haji ongko, goblok ongko. Cek mah teu ngarukun sia aing mah. Ji tolol. Aju sia mah pan mamawa si mbak mah luluh. Teu meunang aya anu herang geus sia mah dibonceng bae. Cek aing mah sia mah teu ngarukun hirup. Sing boga iman atuh. Prak nyana ngomong, naon eta iman?
segala iman segala naon eta iman eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu eta geus murtad sing hade tah jaga mentek dibulak-balik nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman segala naon la adri mah liman aing mah teh nyaho naon eta iman teh nyaho aing mah geus kumaha aing bae hirup mah geus murtad ngahinakeun ka iman lamun kieu mah atuh aing geus berat tuh hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marak maneh mobil boga duit aya awewe ambalaya aing hujung menggebu keur usaha aja ku aing jokot duit aing nyawa teh haram ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah geus kitu betah sadar berarti mah tah tinggal diimpus bae teh mah sadar tau kitu tapi lamun geus cara tadi mah naon iman segala naon teu aing mah geus murtad masyaallah dak senyade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid eueuh hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet engke mun di akhirat aya catatanana kumaha masyaallah geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu. Ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjanya loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarruk ka Allah meme salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikanna ka haji diuk bae teh emang keur naon goblok sia aing kudu teu diudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teh salat mah nah encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres bae nah ieu sing hade tah naon iman segala lah tah eta sing hade jaga ku urang ye ucapan anu teu karasa ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho itu wiridan mah itu rahasia perusahaan mah ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayangnya aja sia tiba heula gitu tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing neuleus sia sok meluk bae di masjid sok macan naon sih itu mah urusan aing teh urusan bacaan temen naon teh henteu aing mah hayang nyaho doang tah sia sok macan naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah ge rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh aing ku ari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna teu beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in dah dia la haula wala quwata illa billah teu cukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad
cing ada tak ya sih wala suka wirid lah haula bae aja tetep bae ngawirid lah haula ge lapar bae sugan ku sebab ngawirid lah haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh kan mantak ge rada lalaunan ya sing ade urang sok lalagaan man geus sekarang itu lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad naudzubillah min dzalik wa min dzalik ulah tasih la haula la tughni min ju'in ye teu nyukupkeun tina lapar tetep bae lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon teu aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang bae cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakiran ari hutang mah tuh saha tah babayar lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ye naon duh asana kula ye ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah kalau bajasa tapi anu paling nyeri ye aing terzolimi ku naon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenah bapakna nazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah geus kieu mah nasib tiba lagi mencakolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buat bisa anda kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari malaing batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi tah kolot eta budak ulah sok didiekeun di meja wah hutang ge kuari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngah hutang ku ameh boga hutang di meja kolot bisa ada ya Allah sok deuk di meja budak tadi duduk-dudukeun meja gede hutang ge aju kolot na teu mireng ban antepkeun bajeng pangais na di dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu masyaallah tah kolot baheula hebat eta ulah sok deuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok deuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot masyaallah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kalau kurang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nama pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lamun dah terepok terapi jasa piring teh telesak sia tesangkeun tah sia usuk aing balayah gitu moal menang nu geulis sia kan geus teh lamun sia menang nu gelis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan jadi caian uyup usia gelis dia mana maksud kolot pemerintah dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu gelis tilok sok cirikeun gara-gara asal anu daharna rapi pamajikana gelis mantap kita orang mulai tikuari mendahar dahar nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh lah jak anu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu Caki Zaid anu nuduh
Kaki Umar bawa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus deres lah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah kos kieu diduduh geus lah aing mah deuk nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadenge teh ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kieu ulah sih hade kos kieu lah meureun aing mah sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling pepes kafe beak jeung modal-modalna geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah bagus atuh tukang endog tah geus nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teman lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ye tapi kieu mah teman lain nasib segala siapa lalawara teh teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia dek duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka pabe angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtungna ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur pabe teh jelema keur marah mah kitu Pak gara-gara endog peupeus pabe punya dicarekan negara kos pamimpinan cek cenah ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar yang kos geus nasib ti Allah meureunana lah ndog beak modal beak sepeda potong geus nasib ti Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal asem ge inget teh ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik punya dipanggul sepeda geus dipotong pan gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna balik siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tama lain nasib tama lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad lamun saking lain nasib tama lalawara sia eta geus murtad sing ada teh sia ada saeutik ngagiclek masyaallah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kurang mah zaid ngalamun bae sakana teh hirup geus eueuh harepan aing amboh heuy deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat sih hirup ente lah aing geus eueuh harepan hirup emang kabogoh aing di bawah batu atuh kabogoh di bawah emang kan hiji awewe 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya budak ieu anak bohong mah irama kajen hukum ge 1 juta bintang di langit satu yang ku cintaku sudah ditumplekin semua atuh sia teh saku macai di ember teu disesakeun kabeh teu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta aja ku badeung geus moal kawin aing mah jadian teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak ai sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokokna mah Allah mah pokokna lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayangna aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak di Lampung lah lega keneh
sia dikawin jeung monyet gaya ke. Misalnya sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya. Cih, eta sia kurang gitu ya. Ulah sok aju frustasi kasihan teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah. Eta geus pegat. Eta murtad eta. Masyaallah karim setik mangadi cerek. Batur mah kawin 5 genep 7. Keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta. Sia kawin geus sabaraha? Aing dihitung geus 50 kawin. Tapi opat-opat, hiji 2 3 4 ka ieu tinggalkeun. Ke aing kawin deui, bari geus 50. Itu sia mah mikiran hulu nu leutik bae teh mah. Hulu nu gede teh dipikir-pikir geus sia. Geus kieu meureun nasib aing. Bagus sapunna. Ingat kan nasib. Bagus teh. Geus nasib aing meureun geus kieu geus teu bisa dikumbah pan aing nasib. Bobo budak. Tama lain nasib, tama cak nusa urang. Lain nasib tama kos kitu menghayu ke nafsu tama. Lain nasib tama. Murtad dan ngomong. Isi ieu mah anu kawin bae deureus, jak kawin bae enggak teu murtad. Aya nu ngaharuan, teu murtad. Masya Allah, tadu taksin hade jasa sing. Atawa aya Kristen datang ke urang, Ustaz, ya. Saya agamanya Katolik. Terus saya datang ke sini mau masuk Islam. Oh, mau masuk Islam? Iya. Tunggu dulu ya sebentar ya. Saya mau ke dapur dulu nih. Nah, eta murtad tanya nata. Ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran saya. Ulah dingkekeun deui. Saya ke sini mau masuk Islam. Ustaz, duduk. Ya, ikutin syahadat ya. Islam. Kecuali yang ngising jasa. Daripada ngaborok-bok di dinya, yang ngising heula geus. Ngising heula. Kek. Mau ke mana Pak Ustaz? Mau berak dulu nih. Saya habis makan sambal kebanyakan. Tunggu dulu sebentar. Berak. Beneran ngising beneran. Borocot. Beres gegeran kadinya deui. Tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad. Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam. Nah murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad. Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula ke sagedeung we sabar kira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad ulah dingke langsung bae urang lamun nyaritakeun geus itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa. Kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa. Kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat. Sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya, sama keluarga saya, dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam. Disoting lah menurut Quran. Gampang itu mah. Cek guru teh, gampang udah sekarang aja syahadat. Itu mah nanti kita bikin lagi acara. Enggak lah nanti aja. Saminggu doang, saminggu. Datang Senin acara dek Minggu, Pak. Memeh Minggu. Nah eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal. Masya Allah. Tapi dulur-dulurnya terus Islam. Dulur-dulur terus Islam. Ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imah mah geus. Syahadat sorangan geus. Wallahu alam tamangke kumaha di akhirat. Ya Allah ya Rabbi. Mandak eta ledidai di Mesir. Nyana boga itu kabogoh
itu orang Arab. Nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir, asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh. Cara pembunuhannya seperti gitu. Aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat. Mendaknya jadi ratu, nya sugih, nya gelis, akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat. Itu batur mah kapal boga, perusahaan boga, nya jadi ratu di akhirat ka surga Aisyah. Susah aya di sia, dagang rugi aya di sia, gering aya di sia. Aju salat carang. Ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari urang mah sering ngaji sok kaju sadarna gede jasa ka sadar. Setiap beren ku Allah pamajikan marah ge pamajikan marah kak emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beren lain masalah Allah ngatur kak atuh usaha atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku Allah mah beuh berak teh jadi wali teman teh di orang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 pe 3 pe ka ditu atuh sadar ieu. Ya jelas lah tuh kak, ya kakak dicarekan kuku lagi, jadi gitu kayak deh baik. Sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung, hartian, geus lah. Atuh, nu penting mah atuh urang dalalahar bae, kongkorong jual aya kene. Bae kongkorong atuh geula. Kak, meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya. Kunaon mah? Kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu. Ya urang kurang mulus rahayu ya. Ai awak masalah leger. Ngadi ieu bae batur geus boga mobil, boga motor, rumah sepeda kan. Ulah sok ngomong geus kitu, geus aya takdir ti Gusti Allah. Neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz. Boga anak urang 15 geus aya tulisanna. Aju urang susah geus aya tulis. Lah kakak mah bisa nangan takdir melulu takdir dia tidak kumaha deui heueuh nya kanya geus tah ngeunah tah kos kitu ngeunah lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk para raeh kanya siapa sok aju kitu aing ngaji mah ngeunah babalik ka Allah deui ka Allah deui lamun teu ngaji geus insyaallah kos ustazah dicandung ku salakina marah panjang ustazah ongko marah ongko pan itu bagus eta pan ari ustazah mah kuda ke bareng geus nasib bae geus aya tulisanna manan kiki di Lauhul Mahfuz meureun aing teu kudu hese-hese asup ka surga ku sabab candung geus cukup barenganna geus kakak bedana geus kawin deui cicing we pan meureun nya si ustadna teh eta Kang ngomong atuh geus kawin deui emang ai bebeja bisi marah itu bebeja atuh pan ngarana geus kanyawan sebab aib pamajikan mah leuwih hebat tibatan intel menelusuri nya mah eta seukeut irungna seukeut asa irungna intel teh sabaraha intel bin eleh bin masyaallah kak kakak imam ngomong bae geus kawin teh jan geus kakak hampura bae lain masalah hampura kukula di hampura kak acak kula bajak tanggung hiji dua mah tilu abeg kak nu bener tah tuh pan mantep tah ieu mah ustazah ge tetep marah teh inget ka nasib eta ustazah cobaan habek anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogo kan kakara dicandung mege marah dikira make ilmu na buada eta kos kitu teh aja sok malikeun nyana hei ulah sok aju kos kitu guruna can nyandung mun guru geus nyandung los tungtungna mah ka aing we kabeh teu beres nah ieu istamhala minhu talqinau kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad atawa ngupurkeun jelema Islam dikupurkeun ya tah jelema kufur kafir tah jelema
balik kanyana ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon kitu ngegerokeun bae, gerokeun nasehatan 2 mata. Ulah sok dikupur-kupur malik da kanyana. Masyaallah karim sing ada. Atawa kieu Zaid ka dieu. Ai sia kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia. Ieu sia ku ari kerja di DPR Bang. Heeh. Aing nyaho jasa. Sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho. Emang sia nyaho? Yeuh. Aing rakyat tapi nelegeun sia. Awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan. Aju korupsi aya di sia. Malah aing nyaho. Pan sia mengkonsumsi obat. Dah, sia nyahoanan. Ih, aing nyaho jasa. Sebab anu ngajualna bebeda ka aing. Nyata. Bener tah? Emang sia teu Islam. Sia kos lain Islam bae sia. Sia Islam kan? Sia Islam teh lain. Teu aing mah. Tah, geus murtad. Ngajawabna teu aing mah. Tuh kan? Sia lain Islam lah. Sia Islam lah. Kos gitu amat. Mawaan awewe nya mabok korupsi terus. Eta mah kabair. Ji, sia Islam teh lain. Cik urang teh kan kitu tah. Eta mah bentuk nasihat. Maksudna negor, sia Islam teh lain sih. Lain ieu mah. Cak DPR teh misalnya. Murtad dari teh. Enggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirina lain Islam. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Masya Allah loba jasa. Hai mang, now, ulah sok ngadu kotok bae atuh. Geus teu lain zaman kuari mah lamun endek ge lamun endek cross. Lain ngadu kotok mah zaman kamari ieu tah mah zaman jaipongan. Eta mah kos kitu mah tah mah zaman ngadu koprok, tah mah kos kitu mah rolet di lembur. Ngadu kotok diteruskeun keneh bae. Kuari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok kuari mah. Zamanna zaman internet, zamanna kuari mah zaman motocross, zaman sirkuit. Ulah ngadu kotok bae ke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun. Kuari kotok diadukeun ku mamang. Emangnya teh nyerieun kitu silih pacok nyerieun. Engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat ye di poe kiamat engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mana dah teu sieun saeutik-eutik acan em poe kiamat murtad Jawa teh sok ngomong kos gitu Pak kiamat tah hayang ieu teu sieun ieu mah kiamat la akhaful kiamat teh ieu mah teu sieun ka poe kiamat ke pohon ke bae dongeng doang mah kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu eta murtad geus kitu. Teh ingat teh sieun ka poe kiamat teh murtad. Sebab eta mah intina teu percaya. Tapi beda jeung wali. Wali ngomong, ulah aing geus teh sieun ka poe kiamat. Sebab nya geus deukeut jasa jeung Allah. Geus bahasa kos kitu teh bahasa fana. Bahasa fana jang dirina masalah. Sebab ngabahasana ge kamari anal haq ulah Allah anal haq Allah ye sebab jana geus kahiji jasa sanajan cek syariat mah angkep bisa dibunuh tetapi jang dirina henteu murtad teu sieun bae kiamat atuh emang kunaon kitu teu sieun jeung Kangjeng Nabi asup kapanggih bae unggal peuting jeung Gusti Allah sok kapanggih bae malah geus kabayang poe kiamat indahna di akhirat henteu ingat sieun saeutik-eutik acan ka poe kiamat henteu henteunan kitu ngaranna teu murtad tah wali mun disedek kurang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik neraka dipake ka sieun aya ka sorga teh hayang neraka tembung. Ayo maksudna ku aing mah hayang jeung Allah. Tah isi hatena kan kos kitu. Geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat, teu sieun ka neraka, eta mah tah kos kitu henteu nanaon wali mah. Beda jeung tukang ngadu kotok, mantep tadi contohna ge tukang ngadu kotok. Atau man gaple.
Di jam genep isuk-isuk datang ke zuhur, datang ke asar mending mun menang eleh. Main gaap lah tuh judi mah nu elehun menang. Tanyakeun ka nu eleh. Aing beak motor hiji. Tanyakeun ka nu menang, motorna mana? Judi mah nu menang duitna nu eleh. Nu sit paling sit aya. Sit mah aya, si boga duit. Seberit 100.000. Nanti mana tuh? Menang ti sit kitu main. Aya teh materi Ustaz. Dahar ku jelema teh hasil main. Tek celik datang kadaikeun salat bae. Urang kumaha bensin, motor leumpangna kumaha bensin. Lamun bensinna murni, motor bagus jasa, mobil hebat jasa. Lamun di usian pertama wah hebat jasa. Komo lamun mobil di usian bensol hiber. Nguda Garuda ujianana. Tapi lamun kurang di usian 2 tak merebet. Usian kurang minyak tanah. Di dia kacikupa datang ka teureub jago. Dorong kurang salah bensin sakjana. Kurang tadi nya bensin di usian minyak tanah. Wah, motor ge acak-acak. Awak kurang sarua. Esian coba ge hasil ti pamarentah awak kurang daekeun moal hudang peuting tek celik. Sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyengan. Beurang kakaleyengan peuting tas tahajud beurang kakaleyengan. Cak pamajikanna ka emang kunaon itu bangun kakaleyengan mabok tahajud aing keur peuting. Puyang nya saya beurangna puyang nya eta bengsina. Cok kiai mah peuting tahajud, peuting maca Quran, beurangna aja biasa bae. Tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid beurangna biasa bae bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen ku kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji pamarentah kena ulah ngaji ka dieu mah antep kena sakalian jadi di neraka maksudna itu. Wah, parah amat pemerintah. Duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nyatakeun. Wah, parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak. Ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae. Jeung moal dirobah ieu moal. Asal nyaho bahwa duit eta teh haram. Geus. Semet nyaho bae, lamun teu dibere nyaho-nyaho acan kan kabaya. Ima asalnya hobek pajak teh haram geus titik aya kiai pajak halal aya usul fikih ke main coba pangnyatakeun ke lain mah kerja ditakeun murtad bolon ke aya usimna atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh nyogok teh aya nu halal. Tah mantep cenah kos kumaha tah halal tah. Halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar. Urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi, urang disetop polisi, kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap ku polisi ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rasyi wal murtasyi finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka ye emang kumaha gitu mantak polisi mah jadi sampah masyarakat ke ujungna coba eta haram kumaha mun kieu urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis urang di BF siap urang naik motor bae beneran di Cikupaya polisi trit aya bae jeung ieu ana SIM ada STNK aya motor aya kapentil-pentil aya kabeh helm make tapi tetap ditangkep bae mah punya ada dikata sennya nyalanya dikit sial teh polisi atuh hurung kene ngan saya tigentit gitu tah kurang normal cek ini saya tah eta urang teh hayang lulus
ieu mah supaya urang cepet ka Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang di bel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyobok sama kos kitu mah sebab lengkap artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep bae sen hurung ngan leutik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu mere naon teh eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos kitu ala kadar tabayangan jadi engke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu nu narima tetep haram bae nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya tiga-tiga acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad sieun ka kiamat puguh nu mantak urang penting tadarruge ka Gusti Allah ceri eta teh sieun jagangke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka mahsyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ke Allah kemudian orang tengah bayangkan neraka ayo omong tesian ini maka kiamat tesian ini maka neraka murtad tak sing hade Masya Allah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bohong terus itu mana ada Allahu akbar Allahu akbar lah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah nu maha agung bohong murtad ngadenge nu adzan bohong sia bohong murtad ngabohongkeun kana akbarna Allah Masya Allah mun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah woi gandeng ente tahu teu murtad ente ngan hampir-hampir geus dah atuh tah loba nu kos kitu mah loba keur ngarobrol buat mah teh si budak adzan loba teh mah kos kitu mah loba itu berarti kan lain sadar nyana itu teh nu adzan teh ngabejaan itu waktu sholat sih ulah ngarobrol bae komo keur maksiat mah ulah ngomong atuh enak ngomong buaneng teh budak adzan asa dicili aing bae goblok biasa henteu teman teu murtad tapi lamun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia bohong karena ajakan sholat kata murtad Masya Allah jelema resep jasa ka kopi misalnya ya kopi woi Masya Allah kopi kapal meledug ya ceknya aku hobi-hobi karena kopi segelas kopi lebih bagus tibatan ilmu Masya Allah kisatun min hadal kafi min hadal gafi khairun minal ilmi ya segelas iya lebih bagus dibanding ilmu atau murtad sapira kopi urusanana dah atuh sapira kopi jadi cai kieu ka dieu aya ilmu kan Masya Allah tapi murtadeun loba jasa
atawanyana ngadoa Gusti abdi manggeus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mah maningan paehan bae ku Gusti abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti teh mah abdi mah geus paeh mandek muslim tadi kafir murtad eta ge frustasi keneh kos kitu masyaallah kuduna main muriang gitu alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngadebeakeun dosa alhamdulillah ya mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta kuduna makan gitu ieu mah geus teu kuat-kuat ka penyakit cenah ngomong gitu Gusti abdi mah paehan bae terserah Gusti rek kafir rek Islam kuliman penting paeh geus teu kuat jasa murtad dari taken kudu maca 2 kalimat syahadat masyaallah masyaallah atawa jelas-jelas jelema agama lain Islam kurang tadi kafirkeun aya nu geus jelas agamana kafir-kafirkeun kurang tadi kafirkeun eta murtad masyaallah masyaallah ada ngomong kieu ya Allah ya Rabbi ieu terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba kamari usaha abdi beak abdi usaha Gusti Maha Uninga bagus bahasa kos kitu nama tapi kan rugi jeung modal-modalna beres tidinya abdi boga ruko kapan kahuruan Gusti ala ayakad ala kadar jang dahar didinya teh jengjang menopang kehidupan rumah tangga kan kahuruan aju anak abdi panu kahiji maot aju nu bungsu paeh deui Gusti ieu seku terus-terusan ieu si Gusti nah ieu mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan poe jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena paeh nu bungsu deui beujena pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti paeh deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutnya deuk naon deui murtad eta ngomong kos kitu itu lah naon menghayu-hayu ka Allah eta kos kitu ulah eta murtad eta bahasa kitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala masyaallah atawa ya jelema saha-saha jelema nu asup Islam bakal dibere ye lamun ti Konghucu bakal dibere ye motor Scoopy lamun ti Buddha bakal dibere ye motorna motor nu gede teh naon ngaranna nu gede dasar susah sih mah teu nyaho ese aing ngomongna ya lamun ieu dibere bakalna BMW tah ya lamun Kristen Katolik asup Islam nah ieu bakal dibere mobilna mobil BMW deui lamun Yahudi ya asup Islam yo Yahudi asup Islam ieu dibere Lexus masyaallah atuh aya jelema ti Buddha asup Islam bere motor Scoopy bere sesuai jeung itu jelema sugih tah pokona nu asup Islam dibere aya kisah di Islam aing hayang teuing tadi mah kafir aju asup Islam meureun aing ge dibere murtad ngahayal kos kitu tolol teh budak maning kieu aturan mah maning padahal mah aing teu kafir ge atuh bere-bere gitu kan tantu masalah tah mah itu tinggal minta bae heuy aing mah teu kafir ieu Islam asli atuh beres sih batak naon entah bedek dibere deuk teu kafir tapi lamun kieu mah aing hayang teuing baheula teh kafir teu aing menjadi Kristen mah kuari asup Islam teu meureun aing dibere mobil BMW murtad dari teh sebuah hayalan tapi ngamurtadkeun masyaallah karim laitani kuntu kafiran fa uslima fa utamalan duh hayang teuing kaula teh kafir aju asup Islam meureun aing ge dibere mobil
eta kos kitu murtad. Adawa guru ngaji ngomong kieu, ceng di durang teu aya agama. Hiji aya agama Buddha, aya Hindu, aya Konghucu, aya Kristen, aya Katolik, aya Protestan, aya Islam. Ngan eta mah Buddha, Konghucu, Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah. Nah, iya ya Protestan, aya Kristen jadi hiji tah. Kemudian aya Islam. Nah, jadi agama teh loba. Barang ditilik-tilik ceng gerage ku Aceh nya. Nah, kadeulana bagusan keneh Nasrani jeung Islam mah murtad. Ngomong kos itu murtad. Nah, kadeulana ku urang barang dipandang bagusan keneh agama Kristen jeung Islam murtad. Kos itu murtad eta. Geus ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad. Namun kumaha ku lamun kiai-kiai semua agama itu bagus. Mun datang kadinya murtad. Lamun kieu mah semua agama itu bagus bagi penganut-penganutnya henteu. Henteu teh mah kos kitu bagi penganut-penganutnya. Jadi ngaranna ditakwil. Lamun kieu mah seluruh agama itu bagus. Titik datang kadinya murtad. Ngabaguskeun agama di luar Islam murtad. Tapi lamun kieu mah seluruh agama itu bagus menurut penganut-penganutnya. Karena saya agama Islam, menurut saya agama yang paling bagus adalah Islam. Menurut Ahok, karena Ahok mah Kristen, dia mah Kristen yang bagus. Menurut Jokowi, remeng-remeng saya. Maksudnya nggak tahu dah. Tapi yang jelas dia juga Islam, sebab dia suka sholat duha. Wallahu alam zuhur mah. Itu. Nah, itu kan ngomong seluruh agama itu adalah bagus. Titik datang ke dia murtad, kudu maca 2 kalimat syahadat. Seluruh agama bagus menurut penganutnya masing-masing. Ya Allah, nu mantak sing hade urang bahasa urang. Seperti Gus Nuril. Gus Nuril ngomong, seluruh agama itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus, sebab ada yang mengikutinya. Menurut yang mengikutinya ya bagus. Tetep urutan tenaon nyana ngomong gitu di gereja emang berat ente talingat kurang terperhatikan bahasan apa seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya jadi menurut pengikutnya ya bagus ya murtad bahasa setik melimit nyana ngomong di gereja rame kos diekpos dan lain sebagainya urang ngadengena kudu nu asli ulah ngadenge ti HP nu sapotong lamun urang ngadenge ti HP sapotong dipotong-potong komo nu ekstrim ujung-ujungna kan ieu mah mengadu domba nu asli coba emang kuat teu boga eta rekamannya teh boga sarua sebab beusi nyana bener murtad dititoel ku ulama sebab nyana adalah sarua jeung urang pendakwah atuh lamun nyana salah kula mah wani Gus Nuril sini dan 4 mata sini duduk situ Jakarta ada cewek nggak sih? Ada apa sih ya? Iya maksudnya kalau ada cewek yang cantik kita kawin lagi. Iya dengan kesehatan naon sih? Dengan kesehatan boleh itu waktu ngomong di gereja bahasanya ini. Kula mah sanggup dah. Tapi barang nggak dengar rekaman asli. Emang kiai nggak dengar rekaman naik bus jarah aya nu boga rekaman eta jadi mah Gus Nuril ya digenyekeun ku kula di bus emang kieu sok nonton TV siapa sok ngacak goblok atuh aing ge neuleut aing ge jelema sarua digenyekeun ku kula aya nya maksud aya rekamanana digenyekeun ku asli tanu asli oh atuh henteu murtad bahasana seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya jadi menurut pengikutnya ya bagus Gus Nuril bari lalagaan henteu murtad tenan namun kieu seluruh agama itu bagus titik sudah eta teu bagus supaya kitu kudu maca 2 kalimat syahadat mentak sing hade sautak setik
sing hade bahasa teh. Nah iyalah perhatikan ngemantak dibulak-balik dibalik jang modal diri orang asupkeun pelakeun ka jero hate tanam ulah sembarangan orang ngomong besi hanas urang surah seri di akhirat ayat dokumen urang diangsongkeun ku malaikat naudzubillah min zalik lamun sampai dokumen urang ke diangsongkeun kemudian urang tergelincir tina ucapan lah hanas ngomong teu sabaraha hanas urang kaluar tina Islam mentak jaddidu imanakum bila ilaha illallah geus sering-sering maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah geus beres halala muharraman wallahu a'lam